Baik, hari bayi ngaji di dia atau seberapa bulan sih mama? Setahun. Setahun. Di bulan naon? Agustus. Oh, di bulan Agustus ya. Oh, bener ya bulan Agustus setahun. Hari ngaji na mamang bebenangan naon bae baik. Alhamdulillah, keturutan istamat, Quran mis lumayan. Pokoknya Al-Quran mas lumayan bisa. Tak na baik baik na kieu. Bisa ngaji. Wahade adab cinta tak ramana dipakai. Etikana dipakai. Naon kurang bisa ngaji, bisa maca Quran, cek peribahasa tiama. Al-Quran mah gampang bisa beri bawa lupa. Ngan hade kurang. Sanajan boga ilmu saluhur langit gagabah tanpa ada pujing tata krama mauna naonan pakai ilmu nanya. Alhamdulillah merenya tajwid ge. Ingat apal. Apalah. Pernah diajarkan lain ke mama. Huruf itu mah berapa ya? Itu ayah genap. Genap hiji, Ya, dua, re, tilu, mim, opat, lam, lima, wo, enam. nun. Jadi kumpul kena ya Rabbana. Ngitkeun bae adanya ada pecinta tata krama kapolot kedua orang tua, tata krama ka guru, tata krama ka babaturan, tata krama sahandakeun kana saluhurun dipakai ilmuna seutik bayu bisa ngaji. Walaupun bayu setik bayu bisa ngaji, yang penting manfaat bikin bayu. Berbahasa boga ilmu saeutik lumayan hari manfaat. Aku ingetan dina ngajina ulah pohon bayu titip ada bayunya mah hade dipakai ngajina. Udah kuari mah bae nu dong bayu. Udah letik kuari, masya Allah ulin banu ayah ngaromen HP zaman kuari bayu masaknya mah alhamdulillah ngaji nya sekolah agama SD agama terus ngaji bayu mah alhamdulillah sakit teuing manutan batur mah batur sama urang gitu bayu batur mandek ulin los lama waktu ulin mah ngawanci ngaji sekolah ulin sekolah agama bayunya wina jam berapa ya? Jam 4. Semangat baik dina sekolah na dina ngaji na ngen hade wah hade ulah berat sabelah di masa sekolah bahkan ngaji itu awas wah hade kudu bisa ngimbangkeun. Udah kuari mah baik boro-boro ngaji ke kadang-kadang aya nu pernah ngomong kata ustaz mang cenah di dieu mengaji udah fadil beres ngaji bleng dikumpulkan rek pagahan praktek sholat kerukunan segala itu ketika balik esek cenah ke zaman kuari kamu bari kolot nanti ngarti hari bayu mah di dia alhamdulillah kolot ngarti beres ngaji bayu mah diajarkeun praktek sholat bagan kerukunan segala setik malam amalan diajarkan santos sholat praktek sholat mah lancar baik bisa Lancar. misalnya alhamdulillah ketika amalan ada baik Kan, tapi baya ayah kesel lah di ngaji sorangan bae. itu baik udah keluarin buru-buru kamari baiknya saya duit aja sampai 2 kue kuat karena naon ngaji mah di dia pas maghrib ngaji Quran beres ngaji Quran ngaji tajwid kadang perukunan sholat wih jam 8 paling lambat setengah 9
cuman sakitu doang di pagahana kuat-kuateun aing geura balik bae kebel teuing cenah ngajina karena naon can biasa karena naon kabiasaana di imah biasana entos ngaji langsung balik komen HP bener di imahna kadang-kadang ku kolotna beres ngaji main HP los sabodona los hayus penting-penting los zaman kuare kolotna ngarantepkeun bae ari bayu mah henteu alhamdulillah bayu mah ya nah jadi urang mah geus teuing batur urang batur mah arek ngaji aya umpamana aya murid anyar ti dieu ngaji hang sageudeng bae batur kumaha neuk bisana bertahun-tahun ngaji lamun hayang sageudeng bae hayang geura balik bae wal bisa bertahun-tahun deh ngaji nganu sageudeng doang ari di dieu mah kumaha beres ngaji naon tauhid salat segala itu diajarkan naon doaan lamun cager mah kolotna cager ceng ngaji sageudeng amat sakitu nu magahana kan ngaji sageudeng amat cager eta kolotna ieu mah boro-boro kolotna ngaji anak sageudeng langsung balik cimba sapodo amat asal ngaji bae atuh emang asal ngaji urang ganjaran meunang ngeun aya tungkungan naon tungkungan bisa bisa naon di pengajian bisa naon mak bisa naon di pengajian di pagahan naon tadi rukun sholat mak coba mah ngadenge rukun sholat aya sabaraha ceng 13 kadang aya 13 aya 17 naon di hiji-hijina beun aya apalin mah ceng coba mah ngadenge ceng coba bapak yang ngadenge aceng tadi di paganan ku guru ngaji di ditu di pengajian diajaran iya mak ojeng bag-bagan sholat Jumat mandi sholat Jumat mah coba bapak yang ngadenge kamu cager itu bapak cak anak nanti ya nawaitu ropal hadasi asgori nawaitu ropal hadasi akbari nawaitu non baik tadi kawan mandi sholat Jumat ya ma bayu nawaitu gusal bener nawaitu gusal li sholati min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala niat abdi mandi karena ngahilangkeun hadas gede niat abdi mandi karena arek sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala tuh kumaha bangga kolotna lamun cager tapi lamun teu cager mah biasa bae lamun cager mah ceng geura bisakeun isuk aceng kue ieu puting ieu karena bisa mandi sholat Jumat isuk mah kudu bisa usolina kudu bisa ejeng calikna iktikaf teh kudu bisa ejeng qobliyah Jumatna ejeng fardu Jumatna ejeng kamayangan sih bisa khotbah Jumat sareng imaman ieu aceng hayang nanaon ge diturutkeun ku bapak ieu mah boro-boro kolot kuari mah bae Oke, saat acan sholat isya udah lanjut ini kan banyak enak ngaji eta satu bernama kudu mencukupi syarat-syaratan sabaraha bagenep syaratan geuleuh hiji sebat hatena kedua teman ngajina katilu kita sabarna kaopat tokona kelima kita bangsana manggilaskeun ayeuna nu hiji sebat hatena eta kudu dina ngajina ulah geurarati di pagahana bari jeung ulah kieu sebat hatena mah kudu kieu ngeuleuh batur teu ngaji urang ingin teu ngaji nelo batur eta bisa ngaji kudu panas urang kudu manas gitu macarana ieu aing kudu doang si eta macarana ieu aing kudu lebih doang si eta ngajina bae seukeut hatena ieu kan bae kadua temen ngajina nele babaturan teu ngaji urang gilu teu ngaji ulah nele babaturan gilu teu ngaji urang gilu teu ngaji ulah
Jadi anu ngaran temen ngaji mah urang batur bandar ngaji nek mungkin batur man teu ngaji los urang mau ngulutan ngaji urang mah. Nah, jadi urang kudu mencukupi syarat anu genep kayaknya ya kan baik tos bener buka tilu kayak segetat tena kadua teman ngajina kateu gede sobarna. Nah ngaji mah kudu sabar ieu mah ngaji karena ke 10 menit bisa balik kudu sabar ngaji mah mending kene kembal ngaji mamal bebet ngaji sakuring mamal begeunangan aopat cukup bekelna cek peribahasa ku guru ngajina di pagan alif-alifan geus cukup anu mana nu ngaran cukup teh bisa saeutik yang penting orang cukup cek peribahasa di pagan bismillah doang cukup kalimat pinter guruna arek numagahana budak leutik teu aya pinter mah guru urang ku urang non di guru ku urang budak leutik eta aya pinter mah aya bener mah genep di lamang sana ngaji melosokan sapedeung bila rasa jam barahan sing kurang bisa kenapa anu iki bagere tuh yang iki baru lagi sini bayo atas lagi coba ya supaya ada